Iya kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu benar. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus susah yang begitu bukan ke sini. Kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda, aya bengkel nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana sia Cikupa? Naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Eta yang meuli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Bari teh boga duitna, aya 10 juta mah. Diinjem kula bae kiai dek meuli mobil. Kurang Cikupa tolol. Aing dek berobat marjana lebih parah kiai. Goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter can bisa kos kitu. Encan lain dokter mah kos kitu mah. Santai habak. Kiai kos kitu mah. Waalaikumsalam. Naon sia? Kula ieu ngridit kiai. Ayo. Aja teu kabayar. Geser ka kiai. Sugan kiai narima. Ima kiai berpusing. Aja ngredit naon motor. Kiai mah mobil. Aduh ieu mah leuwih jero ieu mah kiai. Leuwih jero ieu mah kiai. Tah ieu kiai bangpak ieu mah kos kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu kuari. Lain jageurkeun umat ngajeroan. Berarti kan jadi dokter ieu. Encan jadi dokter keuneun da mah. Sama banding diajak, kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kieu kos kitu ieu. Can beres, tak sadar tak si kiai ge, cak nyana ngeridit teh halal tubuh penyakit eta. Tah ieu lah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enan sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat beta kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teu kumaha teu. Henteu ieu mah ngan kula mah pangnyageurkeun hasil kula supaya nemah jasa kula tuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid jeung kiai. Aing sabuat kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Magaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing geureug urang nyangan tukang telu bae yuk. Saya terjadi teh kos kitu teh eta. Ieu ambalaya teh jadi berarti kakarake boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zahir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Beres kok gitu. Tapan lamun ke zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Waalaikumsalam. Encana naon geus kanyaon ku Syekh Asnawi mah pan. Geus kanyahoan mantap kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Beraka sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Hayang kawin nya sia nya. Kawin apa kok kitu. Jangan ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus kandung habak je kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ah, geus sokon nama ieu kiai aing kakarake ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na nyandung habak ya. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang kadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nyana selalu muntayang ka Allah tekadna hubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi hubul kholqi wal mailu ilaihim kitu li irsadil kholqi nuduhkeun manusia wa ibanihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, "Waalaikumsalam, urang jara ka kiai." Ayo,
Yuk, aing tebet-tebet bener aya teh. Yuk, urang ka ditu. Ayo, bareng sa mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ceng, ai kiai na aya. Aya, keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung kiai ke nonton bola goblok teh kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara ge? Alhamdulillah. Diuk. Maringan di tengah ieu mah yeuh teh kiai teh. Ieu kagok ieu leuleuk Brazil ye. Kiai tolol teh kiai. Goblok teman kiai kos. Rantai abang kiai. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua nyaritakeun hutang kiai leuwih leleb, nyaritakeun kredit kiai leuwih jero, nyaritakeun urusan hayang katenangan ja kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye. Teu karasa ku kiai, ari ku batur hayang di kiai-kiai, lain ku Allah di kiaikeun teh hayang ku jelema. Asal teu disebut kiai we marah. Dek mana mang goblok kiai kitu. Mamang segala naon teh sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon kai kadanan ku mama atuh. Eta bang ai ku jelema yang di kiai orangan cak Allah mah sia teh lain kiai ku yai sia mah. Tah eta batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimyat teh kudu menang nasehat. Nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing salaman ditarima tante ya. Tak salaman bae asana aing mau diterima. Geus aing mau salaman. Urang beusi teh diterima. Emang kulang itu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Geus sieun ti heula. Geus moal aing mah kek nya aing diireun heula mabokna kakarak zarah ka ditu. Can naon geus kana kesehatan. Da heula keur zaman aang nu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, yang RP ditampilin. Cak nu ditu kan asana aing katampiling ye. Asana aing katampiling ye. Eta angnu eta Masya Allah. Kilo mangabari cek salaman almarhum angnu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu mah henteu bae. Asal we jelema tah. Ngan eta ditampiling teh sugih. Sugih ditampiling teh sugih bener pas ditampiling ku angnu teh jadi sugih aja jelema harayang ditampiling ka dinya tah. Assalamualaikum minta tampiling ang. Ageuri we goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Sejauh nah anu ditampiling teh oranganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng teh entar ditampiling ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleterna teu beres. Lamun urang Cikupang mah beas lah. Tapi nu kieu ger we. Oh, cek nya berarti aing salah ieu ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui sugih teh tukang cangkaleng teh eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha aing gara-gara ditampilin ku aang jadi sugih aju merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak atuh kadari itu kabeh antri lain aing salaman hayang ditampilin kabeh aangna atuh di jero bae eta kunaon geus kana kesehatan kuneuleuh doang ge ka aang mah geus kana kesehatan. Teu puguh teu karunya na mengarokona teh pan ardat anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mah pan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem tah eta teh kuneuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat encan ngomong mun mituturan kitulah ahli batin nu mantak dizarahan ge Mama Satibi aang nu kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh Tama Sultan mah Syekh Maulana Hasanuddin Abuya eta teh ahli batin tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta 3 juta sacablakna sungut sia ngomong rajaban ayo waduh ngabudah geus pokona mah kita nyaritakeun sakadar nyaritakeun kitu doang atuh batinna mah nya ge keur neangan dunia ieu berarti kreditna leuwih tibatan urang panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua
Jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit kene. Keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu. Nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunaheun. Serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bage jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibada teu ditembalan, kuku teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka imah yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat ka Allah. Oh, tobat eta gara-gara tobat teh nya ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu. Goblok kiai aing nanya teu ditembalan, diteruh ku sia kiai. Berarti kiai na can aya batinan kok gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih dia tampiling ka kiai. Lain beda bae tak kiai batin mah lamun teu ditembalan da. Oh, berarti aing loba dosa.